Stop, 3 menit mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sapara kanca di dia pada mintonkeun drama ngeunaan prosesi atau prosesi acara lamaran. Di dia sim kuring salaku panunggu catur Di dia sim kuring salaku di pihak keluarga istri. Di dia sim kuring salaku anu dilamar sim kuring di pihak keluarga pamegat. Dia sim kuring jantan pamegat anu ngalamar. Sarang ieu teh Bapak Haji. Abdi 2 peran jantan pamegat anu ngalamar sareng jadi Bapak Haji anu pidatona. Wilujeng nyakseni. Bapak tiasa nanggut bangku. Iya, saya sok ingat. Iya, jangan pakai apa deh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji nu jadi mimiti mugi ngancik di Gusti Rubul Ijati. Kalayan mungkar namatena urang sadaya dina waktos ieu tiasa riung ngumpul paamprok jonghok patepang rarai dina raraga silaturahmi anu dibatalikeun 2 kulawargi nyaeta kulawarga Bapak Risman sinareng kulawarga Ibu Resa dina acara khitbah Neng Rida sinareng Cep Adnan. Salawat kali salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, tuh dugi ka urang sadayana salaku umatna. Sateu acana sim kuring bade medarkeun runtuyan acara dina danyeun ieu nyaeta bubuka pamepak di kulawargi pameget, panampi di kulawargi istri, pamasangan cincin, pamasrahan seserahan, sareng papatah di sesepuh urang sadaya. Hadirin anu sami rawuh, bami raos emutan pribados mah, pamalik lamun dilami-lami, tekedah dilila-lila. Nu diantik-antik tita tadi kiwari parantos cundu. Sok sanaos sami surti sami kuninga maksadna namu kanggo nyumpunan tindak tanduk tata titik diduga peryoga manusia pamisi dunia anu parantos dipaparin lisan mana dina sairing dumargi rupina dicekap ku surti unggul namun kedah disarengan kedal ucap ku hal sakituna sim kuring ngedak panyaksen acara baris dibuka ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hormaten sim kuring, acara urang lajengkeun ku pamapag ti kulawargi pameget. Salentik bawaning ati, kulipat bawaning kilan. Manggih beja, aya jajaka rek nyaba. Beral ngagimbung, beral ngarantai lagedeg alutanana. Kalayan palakai rag-rag. Pangersa kulawargi pameget miwah rombongan, mugi teu janten pepeling kalih rehatna mana. Ayak naon nya pamaksadan manawi jauh-jauh dijuk-juk anggang-anggang ditean. Sumangga gerawak cakeun masing balatan. Ku kituna ka pengersana
Ibu Resa di haturanan. Mangga. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Biasa nganteng Ibu. Sepadas kadangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi sareng keluargi datang ka keluargi Bapak Risman. Panginten ieu mah ibuna nu deudeutnya. Aduh kubade ngalamar teh putrana tapi ibuna. Aduh, sok itu mangga lagi kan. Sok mangga. Abdi datang hadir bade lulusan Kak Putri Bapak Risman nyata Nur Afrida Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu Resa. Pabapak di Pulau Wargi Pamegger nembe sami-sami kurang sakseni gerentes kalbu di Pulau Wargi Pamegger lain lantung tabuhaku sanes luntak tanpa sejak purwa ayak nu dimaksad sejak manjangkeun simpai babarayaan sakeser daun satangkal sabungkus ban jeung bungkusna gunung luhur aya tutugan bujang bunga sagala mayapak lir tanpa tepi gulegakan bawi raos kabingah pribumi mah langkung tikituna bingah amarata sulta bingah kagiri-giri sim kuring saukur dharma tuasa panjang carita kukituna gera bagiakeun wae ka pihak kulawargi pribumi kumaha panampina. Kekersana Bapak Risman sumangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langsung dipayun, ayo orang sanggakeun heula puji sinar syukur barang ka Allah Subhanahu wa taala karena berkat mantena barang tiasa riung mungkulung pamrok Joko dina danget ieu dina kayaan sehat walafiat. Salawat sinar salam hayu urang pajatkeun ka junjun alam yakni ka Kanjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ialah ka keluargina, ka para sahabatna, sareng ka tabiatna. Oke, sing insyaallah ka umatna di akhir zaman ya. Abdi di dia selaku ngawakilan di keluarga na sing keuring nijang ngaturkeun rebu-rebu nuhun ka Ibu Resa sakeluargi ku parantosna lengkap dina acara ieu. Tara insyaallah sing keuring sakeluargi siap nampi pertarasanana ngan upami jawabana kusim kering boleh di enggak Sangga. tadi disanggakeun ka pun anak kumage supaya lebih serak gitu kanggo mungkin jawabanana sakitu kusim kering kapunten pilih kalmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Bapak Risman. Neng Rida kumaha ditampi? Kumaha sekali dikira kadangmu ditampi? Ditampi. Alhamdulillah. Janten ibu bisa teh ngadeg-deg ayeuna mah ibu alhamdulillah
Alhamdulillah parantos ditampi. Ayam mangga manjing asak ditotok lebah gagangna. Puguwe aya jalana. Mubok manggih gorowo. Kurang sami sakseni yen sepuh dua belah pihak sami ikrar mana sami rumujong kana kahoyong putra putrina. Bapak yang ngelaraskan orang. Orang lagi gendeng. Ayam mangga manjing asak ditotong lebah gagangna. Puguwe aya jalan kanggo mentas. Mubok manggih gorowo kurang sami-sami sakseni yen sepuh dua belah pihak sami ikrar manah sami rumojo kana kahoyong putra putrina. Manjing kana sesindiran batu turun ke naik itu kurun idai. Ieu wayang itu wayang Arjuna itu hayang ieu hayangna kabina-bina. Gaun pasejaan paragap nembrak panampi kakuping jentrek. Namun naon anu kasanggakeun nembe tawis babasaan. Salajengna nyaeta acara pamasangan cincin. Kakersana Neng Rida sinareng Ibu Resa biasa ngadeg ka bayu. Kumargi teu acan sah janten naon atunya? Panganten janten ku ibuna heula. Sok mah Neng Rida bager pamasangan cincin. Ku calon mamah ya teu pangintennya. Ya jadi pernah mangga cincin. Lalauna. Ding-ding. Aduh Neng Rida ngading-ding gitu sampai sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngading-ding pengidutannya. Kalian ti eta di pihak keluarga pabageur oge nya eta alhamdulillah nyandak seserahan kanggo keluarga istri kakersana Bapak Risman sareng Ibu Resa mangga tiasa dibagikeun seserahanna ka Bapak Risman. Alhamdulillah. Alhamdulillah salajengna nyaeta acara pamungkas nyaeta papatah disesepuh arurang sadayana nyaeta kersana Bapak Kiai Haji Mursyad Adnan mangga dihaturkan. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Puji nu jadi mimiti mugia ngancik ti Gusti Rabbul Jati kalayan mungkarana kodrat mantana urang sadaya dina lokasi tiasa riung mungkulung pamruk jonghok dina raraga silaturahmi anu dipatalikeun dina kulawarga dina acara hitbah. Sholawat kalih salam mugia salamina dipocor golontorkeun ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, tuk juga ka umatna muslimin muslimat. Kalayan pamugi orang sadaya kagolong kana umat kalayan kenging syafaat yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Dipayun simkuring sejam ngaturkeun nuhun kapangatur waktu pangjajab acara anu parantos maparing lolong krang kasimkuring kanggo sumangun dina raraga nalikeun tali kasih
yang ngeureupkeun tali kadeudeuk antawis Nengrida sareng Cep Adnan. Sim kuring sedang ngaturkeun wilujeng sumping ka para tatamu anu saemana sumping di daerah Cijoho, utamina kulawargi Ibu Resa kalayan nyanggakeun bagia kasadaya anu sumping. Anu sumping. Apunten pilih panampianana kirang nyugemakeun. Daila sim kuring ngaturkeun nuhun ka para wargi anu moal kawin cik hiji-hiji anu parantos nawiskeun ka asli diri kasadaya anu lenggah anu moal ditatan sadaya anu parantos masrahkeun kaleah manah papan perlindungan anu dianti-anti. Para bapak kali para ibu anu sami-sami kaum hormatan sim kuring bilih janten mawar kacatur mencar kucarita sim kuring bade ngadikeun dalina yang pisamkeun sim kuring kabantunas kulawargi bapak mana kulawargi biasa ibu para sepuh disakseni pada keluargi kalayan kawitan bismillahirrahmanirrahim sanes kanten anu parantos disalurkeun kalayan dipasrahkeun ku wali ti rombongan Cep Adnan di kulawargi Ibu Resa tadi ditampi wasta kali disusun dihapun guna disangga kalinda disarengan kuati anu mening mana anu setra pamugi Nengrida sareng Cep Adnan biasa kaantun dipung katambang bias laksana kabiburiat dikobul kabalik nyuncung atuh cacanda kanana sing janten jimat aranjeuna dina mungkas mangsa lalagasan insyaallah walami deui baris ngajar kami salajengna dina raraga ngawangun rumah tangga pamugi Nengrida sareng Cep Adnan tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah tiasa hirup sauyunan sarendeg saigel saketek saprihaneun sabata sarimbangan kacai jadi salugi kadarat jadi salbak tuntut rawut sapapait sama manis sabagja sacilaka jat nikah lahir sinana batin. Hari ini sadaya hormat sim kuring bilih ieu pisanggem janten seueur catur tanpa bukut sim kuring saja mangkasan ieu pisanggem sataajana mungkur sim kuring ada dihapunten bilih aya catur anu teu kaukur bilih aya basa anu kakareta bilih aya kekedalan sim kuring anu pinyuluh mundak kusukna dan hingga kana wirah mana mugi agung paralun boga jembar sami mugi kersa ngapunten urang tanden yang deulem sieum urang tunda dihanjuang siang pikeun cokateun sampeureun nawangsa nu baris datang nah handeuleun denden katineun nah hanjuang nunda kawalang cagah tutus langkus panghalang bobo sapanon carang sapakan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakersana Kiai Haji Mursyad Adnan parantos masih yang pisanggem kanggo urang sadayana. Ibu miwah bapak anu sim kuring dipihormat runtuyan acara parantos dilaksanakeun mugia Nengrida sareng Cep Adnan dipasihan kalancaran dugi ka acarana dugikeun ka tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rupina di acara teh urang pungkas wae sim kuring lira Asipawijaya nedak dihapunten samudaya kalepatan hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang tutup di acara kungal hamdalah sasarenna. Alhamdulillahirabbil alamin. Bobok sapanon carang sapakan bahe carek tamplok wangkongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.